Kanjeng Nabi Adam yang dihapunten dosa. Ngaoskeun shalawat ka Kanjeng Nabi Muhammad gitu. Janten shalawat geus dikapungkur keneh. Bahkan Kanjeng Nabi Musa alaihissalam dina sapeliwat nyebutkeun kieu. Kanjeng Nabi Musa alaihissalam dina hiji waktos anjeunna hoyong dihapunten hoyong dicaketkeun dirina ka Gusti Allah. Musa hoyong anjeun kami leuwih deukeut ka anjeun tibatan soca kana panempona kitu san Allah. Musa hayang kami leuwih deukeut ti ka anjeun tibatan pangdangu kana ceulina. Musa hayang anjeun kami leuwih deukeut tibatan hate kana naon gerentesna gitu. Kumaha Kanjeng Nabi Musa tangtos Gusti abdi teh hoyong. Abdi teh hoyong caket ka salira. Kumaha Kanjeng Gusti Allah teh ka Nabi Musa. Fashalli ala Muhammad. Ek anjeun ngaoskeun shalawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Kanjeng Nabi Musa eta teh. Jadi jalmi anu caketan anu nyeueurkeun shalawat ka Kanjeng Nabi bakal dicaketan ku Gusti Allah langkung sae tibatan langkung caket tibatan gerentes hate jeung hatena. Langkung sae tibatan panempok kana socana. Langkung sae tibatan pangdaung kana ceulina. Caket langkung caket ya nya. Au nyaketan teh ka jalmi anu ngaoskeun shalawat. Mulai di dinya jalmi nu hoyong dicaketan Gusti Allah nyeueurkeun zikir jeung nyeueurkeun shalawat ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahabban Nabi sallallahu alaihi wasallam aksara minas salati alaihi. Sajalmi anu hoyong dipika cinta ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seueurkeun ngaoskeun shalawat. Nu penting mah cinta we heula. Cinta we heula. Aya jalmi